ngaji tauhid bakal sekarang itu tah ngaji tauhid bakal sih mantak kurang kudu ngaji ge abeh saragalan nemah teh ngeunaheun jasa masya Allah moal aya pangnikmat-nikmatna nemah Gusti alhamdulillah abdi didamel ku Gusti manusia abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem tapi geus alhamdulillah geus sakieu mah pohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge sebab abdi ngaca abdi geus sieun tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa lah mal kebeli di dunia Gusti dia nusugi loba anu kasep ge loba dia tilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi bade salat bae ka Gusti jamal kebal hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu nginaheun kana hatena mun awewe teh mah Gusti jah hirup di dunia ieu atuh jah sugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti nah kebeneran abdi teh dicandung nemah Gusti nginaheun jasa teh bahasa teh coba teh angan dicikupan nu kos kitu teh Bismillahirrahmanirrahim Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun wallahu a'lamu bimuradihi wa ta'ala ya Allah alladzi kang khalaqa ngadamal ya alladzi kum ing sirakabeh min tinin saking dut bi khalqi abikum kalawan ngadamal bapa sirakabeh Adam tegese Kangjeng Nabi Adam minhu saking tin bakodo kari-kari netepakeun ya Allah ajalan ing ajalakum kadua sira kabeh tamutuna dan tihai kang pada marawat sira kabeh ing dalam nalika anu tutu ge ajal wa ajalum musamman lan utawi ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadekaken indahu ing dalam sanding Allah libasikum kadue den tangiaken sira kabeh suma antum kari-kari utawi sira kabeh ayyuhal kufaru he eling-eling pirang-pirang kufar tamtaruna iku marang-mang sira kabeh sukun letege semang-mang sira kabeh fil basi ing dalam den tangiaken saking kubur ba'da ilmikum ing dalam sausna waruh sira kabeh annahu ing satuhune Allah ibtada'a ngawiwitan ya Allah khalqakum ing adamal sira kabeh wa man qudira wa man qadara 'alal ibtida'i fa huwa 'alal 'iadati aqdaru dan utawi zat kang kawasaya maning atase ngawiwitan bahwa kumaka udaya maning atase ambalen iku kang leuwih kawasa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wallahu a'lamu bimuradi wa huwa lan utawi al-muttasifu bisifatil mutaqaddimah wa huwa lan utawi al-muttasifu bisifatil mutaqaddimati Allahu iku Gusti Allah mustahiqun lil ibadati turiku kang gaduh den ibadahan bis samawati ing dalam sakehe langit wa fil ardi lan ing dalam bumi ya'lamu
Leuning ya Allah sirakum ing jero ati sira kabeh wa jahrakum lan ngedenge sira kabeh ma tusirruna tegese barang kang nyamarkeun sira kabeh ma tajaruna bilan barang kang ngedengakeun sira kabeh kalawan ma bainakum ing dalem antarané sira kabeh wa ya'lamu lan uning ya Allah ma taksibuna ing barang kang ngausa sira kabeh ta'maluna tegese ngamal sira kabeh min khairin wa syarrin nyatana saking kabecikan lan kaalaan wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin Allahu alamu bimuradi wa ma tatihim lan aranana takahum ing ahl Makkah ay ahl Makkah tegasing ahli Makkah min opo utawi zaidatun utawi min iku zaidatun zaidah ayatin ayat min ayatin kang tetep saking sakaya min ayati rabbihim kang tetep saking sakaya ayat pangerane ahli Makkah minal Qur'an saking Quran ilakan wani ngangingana ya Makkah kabeh anha saking ayat muridina iku kang mengo kabeh bagore kazabu maka teman-teman ngagorohkeun ya ahli Makkah kabeh bil haqqi kalawan haqq bil Quran tegese kalawan Quran lamma faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un Allah alam bimuradi maka teman-teman ngagorokeun ya ahli Makkah kabeh kalawan hak bil Quran tegese kalawan Quran samang-samang setekaya hak ing ahli Makkah fasawfa yatim maka besok bakal teka ing ahli Makkah apa ambau pirang-pirang akibat awakibu makan tegese pirang-pirang akibat barang kang ana ya ahli Makkah kabeh kalawan maiku yastahzi'un ngaguguyon ya ahli Makkah kabeh ngaguguyon ya ahli Makkah kabeh nuluikeun ayat nu kamari mengenai tentang ngadalilan Allah sebagai Shani' dalil ketauhidan mun kamari dijelaskan bahwa Gusti Allah ta'ala khalaqas samawati wal ard nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi wa ja'ala zulumati wan nur jeung ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung caang nang Allah kuari ditambahan deui wa Allah teh allazi khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh eta nu ngadamel aranjeun kabeh tidak naon didamelna urang mimtinin tina endut santri batanya naon endut lain santri nyawa endut iku bahasa Jawa mung ora Jawa mau Jawane Jawa Solo Jawa mau mah ora iso endut iku apa iso he wedon wis mau kitu Jawa ora disebut teh mau mah Jawa koek aing bisa bahasa Jawa mau mah teh hese tah kos kitu mah sebab di mau mah hese-hese be oper ka Sunda kitu je tah Jawa asal geus macet be ka Sunda urang mau na kitu kos kitu masyaallah eta aya kos kitu pokokna di Tangerang mah kaya bahasa Sunda macem-macem Jawa macem-macem Melayu macem-macem Melayu bolang jeung sepatan geus lain deui Melayu bae ge macem-macemnya ka kampung Melayu urang geus lain deui ka Cengkareng lain deui ka Gondrong atuh geus lain deui aduh hese bahasa Melayu baik
Orang aing ngomong jeung orang Betawi mangeunaan coba jeung orang Gondrong. Masya Allah geus teu ka hati saya tiga-tiga can. Copot. Lo ngomong. Apa? Lo ngomong. Naon ieu cik urang ieu? Aing kaduhung ka dieu cik urang. Lo kapan datang tong? Oh, atuh gancang-gancang teuing. Mas Tong. Hah? Mas Tong. Hah? Lo sama siapa tong? Aduh hati ngomong sorangan ke mah. Teh hayang aing lah ngomongnya orang Gondrong. Hese jasa. Masya Allah. Undangan ke Gondrong babarengan. Cek nu boga ieu mah teh. Oh teman-teman kurus ya? Hah? Oh teman kurus? Hah? Nah, gitu. Kadangnya kurus bae jalalin tuh cek urang. Wah mah tur kurus. Ah. Jalalin tuh cek urang teh ieu mah. Ayo urang Gondrong. Oh, mohon maaf enggak keurus. Oh, kirain pada kurus. Cek urang Gondrong. Aduh, saya jasa ge sok urang Gondrong. Masya Allah. Eta bahasa eta kos. Ai deureus ge daripada jeung bolang mah. Itu bolang kos gitu bolang mah. Jo, lu gua cari igok di sini. Eta aya gokan gok. Pan igok mah Sunda tuh. Masya Allah. Itu kemana sih ya? Dari tadi guguli bedan di sini. Waktu mau disuruh ya kagak ada. Ke pasar kali ya. Sepatan berarti kan. Tadi baru guguli bedan di sini. Sekurang sia ieu bahasa pohara mah. Aya guguli bedan sagala. Ayo coba emang bahasa Melayuna guguli bedan naon ayo? Sia ge teh jaho. Guguli bedan naon eta coba guguli bedan. Asli na maksudna asli bahasa Melayuna guguli bedan naon? Hah? Mundar mandir lah tuh kadi itu. Mundar mandir, guguli bedan ieu mah. Yes, ya gitu jauh. Pengen orang sepatan ya lagi keseseun eta. Tadi guguli bedan di sini ayo kayak mau disuruh ya kagak ada. Kemana ke pasar kali ya? Eta berarti sepatan sama pasti. Masya Allah, makanya kan diskusinya guguli bedan lah. Ke minggu harap jangan kaing. Allah te alladzi khalaqakum min tin. Anu nyieun urang tina tin. Tin teh hartina endut, endut teh hartina tina taneuh liket. Mun taneuh liket teh mun di sawah mah nu kitu ngaranna teh lempung. Insyaallah tina taneuh ieu. Panjang teu tina taneuh rarasaan mah. Sapira bapak urang jeung mak urang kakapalan. Aju totojer ai borosot urang. Jang teu tina taneuh, tina taneuh. Deuleu Purwadaksina dina tafsiranna Imam Jalalain. Bi khalqi abikum Adam minhu Allah ngadamel bapa anjeun nu ngaran Adam tina taneuh. Allah teh ngadamel aras, kolam, lauhil mahfuz, surga, langit, kemudian malaikat, kemudian bumi, gunung, laut dan lain sebagainya. Can ayam manusia harita. Nah, Gusti Allah dek dijieun ieu manusia teh. Allah ngumpulkeun seluruh taneuh. Taneuh teh kapan aya nu